Saya orang bakal menang harga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tengah hargaan karena kehalusan, baik kehalusan sorangan maupun kehalusan batul atau batis semua aya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang ibadah, melaksanakan ibadah, ya ke ibadah saya kikan puasa. Kalau 10 bahar berarti tengah hargaan karena ibadah orang sorangan. Hakikatna jauh aing nol salat nanti kikan. Oh, ari aman caget gitu. Sawaran kosong lihat tadi kikan. Amang selama can bisa hargaan di sorangan karena nilai-nilai ibadah aman, berarti mau aya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para auliya Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit banyak ngahargaan ibadah mentak aya padutur amal eta nilainya ieu supaya aya tambah rira gitu aya kahayang susu laksanakeun ibadah mah gara-gara husnuzon kan amalnya urang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah-mudahan pasti Allah narim yang penting mah syaratnya berukuna doang. Hari orang terpercayakan amal sorangan kok mau ke amal batur itu bener. Amal sorangan oke itu dia gara-garaan komo amal ibadah lah. Ada gerakan kesorangan. Ada selain kurang mau sadar atuh. Insya Allah lamun urang ngahargaan karena amal sorangan, Allah bakal ngajadikeun harga. Bakal aya nilai. Bahkan ketika geus nilainya tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah orang teh aya taksir aya tapak. Tapak teh naon? Tapak sih. Lamun urang dipacar, nya dipacar. Mimiting urang tanglogkeun pacarna. Sok sanajan bari geus kokotor. Biji-biji pacar geus teu nempel dina kuku tapi geus aya tapakna. Geus eueuh ieu nama. Aya asarna tapak. Tah hese teh tapak. Para sholihin para awliya Allah ketika naik derajat ka maqamun a'la ketika bisa usul ma'rifat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala ladang ibadah istiqomah ngalaksanakeun pasunatan Kanjeng Rasulullah dan ngalaksanakeun kewajiban itu pokok tadi terus keuntungan narekena para awliya ketika jadi kekasih Allah teh ladang ibadah sunat mah lain ladang ibadah lain ladang ibadah karena modal itu kan pokok ibadah teh mah modalna bikin ka asup triliunan kali itu teh jelema nu beunghar teh lain berikut modal termasuk keuntungan. Dina sawarana teh urang kudu otomatis man asraqa fil bidayah asraqa fil nihayah lamun jelema geus mancorong bersinar ti mimitina asa tawakal ka Allah bari terus ngundang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala bari sabar bakal asraqat pinniha bakal mencorong ke di ujungna bakal sukses di ujungnya seperti ahli sholihin ahli salihin Allah